itu disangka tinggali wujud orang kucap kicip nganung harti aya nu mesian saha mangkelupna anu kumawani model kieu kakak Kakang Togog geus kabur deui ta anu jadi buta anu leutik sorana teh pan Kakang Togog oh bisi maneh teh ada rapal we iya ngan sajorelat manehna mah lain deden gini kan anu ngaku deden tiga kadungora teh eta teh cuman taka anjeun kumawani datang ka karaton Himawat biasana tamu mah ngan ukur sasamet bale sigala-gala bale mercukona aenya bale si naon bale marcukona nah ari ade goro bale pacuan kuda aja ya bale sigala-gala mah engke di ditu ya mah bale desa saha ngaran kaula sararea geus apa anu leungeunna opat anu kieu bentuk namanya eta barakatak guru coba itu barakatakna batara batara guru raja sawarga mani lok-lok ya eta raja sawarga mani lok-lokan mani loka tahu eta euy eta tetanggana sawarga mani rancan ya lah kunaon itu cenah tuh aduh anu kerek diayakeun aben Bapak Tikap ngadu domba dina tanggal 14 jeung tanggal 15 Mei euy alah kade daratang euy cicing atuh Kang san balik sia umawani anjeun nyarekan ka kaula anu ngaran Batar Guru Raja Triloka kaula bakal ngumpulkeun para dewa sadaya bakal dikepung wakul buaya mangap ieu sawarga bakal awut-awutan cilaka numawi bikeun deui we eta layang jamus teh ka Pandawa hayu bari urang minta tulung minta dipangyokotkeun ieu baju saha nu ngeusianana hayo wah Pandawa ulah kaget ieu kaula Kang Kulat aya naon euy ma iya ka Raja Triloka uy euy nya eta tuh adat geus kakurung ku iga burung kumaha tuh dah hese dipicena geuning da geus kebiasaan mah hese atuh mata ulah dibiasakeun urang mah ayeuna geus diuk dina kursi mah sasatna urang teh geus jadi panutan sararea benar urang pindah cai pindah tampian kamari ge pindah kontrakan teh lapur di udag-udag kudu nagih dina listrik eta mau pindah jauh wayahna urang udag ka negara Amarta urang penta tanggung jawabna eta mangkelup nah bener dek mikeun layang jamus kali musada tambahan we kitu satengah jam deui pangharewosankeun siap teu naon lah mangga urang udag we kumaha kapan engke teh di ditu teh urang teh beureun dewa mah abeh dipercaya kudu datangna ti luhur subuh we kaituna urang naek ka karena tangkakai tages pabubeurang ngagajleng aula dala gedebut abeh jiga kitu hade bari karesepna Gatot Kaca teh pan batu ahli urang neangan nog manuk piit geuning jiga batu ahli nya belang da belang eta atawa nog puyuh bejakeun we teh virus naon virus aid nyakuma di dinya we atawa nog manuk urang teuleumkeun kana aspal atawa urang nyimpang ka mana ka sikaanan eta nog teh urang cenah dibalur ku cet hideung urang pilok bebeja we biduri wulung gitu ka Gatot Kaca maresepeun geura ayo pada lumampa
Iya, Bos. Ampun teuing Kakang Semar Badranaya. Ampun. Masa kali-kali deui. Da kaula teh atuh hayang tepung jeung dulur pangna kikian teh Kakang Semar. Hayang ngabejakeun ka Panawa ieu layang jamu sekali musada teh ulangan ukur dituna dina lomari atawa dijieun paes tapi menta supaya buktikeun dina gawe dina pengabdian kana rajeng ka bangsa. Wah sakitu kaula ampun. Dan niat mah kaula teh hade hayang mariksa ieu layang jamu sekali musada. Sabab geus puluhan tahun kaula teh can nyaho ieu teh bisi aya nu malsu geuning yakin nya keneh ieu layang jamus teh kitu Kakang Semar Badranaya.